Faqamat Fatimatu, Siti Fatimah nangtung. Kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul. Ma amaluna, dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid, disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bisyariha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu, ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu, eta adalah umat simkuring. Awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki, di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram. Pan kuari deuleu ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana kemudian lak-lakana dicician ku cai panas fa innaha kanat tu'zi zaujaha, eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina. Coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12, asal boga duit diusapan salaki, asal teu boga duit balik ka ditu gedean kanjut bae. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal. Ieu tah kuring barang neuleuh tadi. Oh iya ayatna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kanjeng Nabi berangkat melalui buruk dipanggil ku Gusti Allah, ja urang ai hayang-hayangan moal bisa wari urang nyeun proposal ka Gusti hayang diberangkatkeun ulah ka Baitul Maqdis, ulah heulanan ieu mah ieu ka Madinah bae. Oh, 12 tahun kaburu modar. Jamaah Bang Haji Yasin anu dek berangkat jeung kula, masya Allah nu geus paeh 5 teu bisa berangkat hese lamun lain panggilan Allah ieu ka dieu ieu ka dieu lain semata-mata nang urang panggilan Allah dek dieusian ceuli ku hikmat-hikmat, dek dieusian mata ku hikmat-hikmat, dek dieusian sungut ku cau-cau aya teka bagian. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, kanjeng ningali kana ayat-ayat kebesaran Gusti Allah. Kunaon eta? Ku beningna hati. Lain Kanjeng Nabi bae. Umatna di mana bening bisa ningali ka Gusti Allah ku mata hate, di akhirat bisa ningali ka Gusti Allah ku mata ieu. Lamun para aulia Allah geus deuleu ka Gusti Allah kana kebesaran Gusti Allah ku mata hate lantaran beningna hate. Deuleu sakumaha Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh imimiti berangkat Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha. Dedeleuan Kangjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa geus didardirkeun ku Imam Dardir. Di Bukhari geus nyata, di Muslim geus nyata. Uraian ulama ngajelaskeun uraian ucapan Kangjeng Nabi jelas. Ngan aya hiji bae geus peuting ieu mah ye nu sok dicaritakeun ku Sayyidina Ali. Wa qala Aliun radhiyallahu an karramallahu wajhah. Cik Sayyidina Ali, dakhaltu ala nabi ana wa Fatimatu simkuring lebet ka Kangjeng Nabi sareng garwa simkuring Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul. Barang lebet ka Kangjeng Rasul, masya Allah kapenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sedidan keur nangis pohara nangisna pohara. Fakultu cek Sayyidina Ali fidaka abi wa ummi ya Rasulullah mayubkika, naon anu nganangiskeun ka tua? Qala saur Kangjeng Nabi, ya Ali, lailatan usriya bi
ketika peting diisrokeun simkuring ra'aitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadida. Simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula. Na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti, di antarana Kangjeng Nabi dideulekeun ka sorga, bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga. Ditinggalikeun ka neraka, bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka. Ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka. Ya Allah ya Rabbi, korenganan sarwiti. Ambalaya di neraka awewe malulu Gusti. Allah nu cek rusi hadena aing teh jadi awewe can puguh tekan neraka nya lagi. Awas ya, tas awewe lalaki ya, awewe heula. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Duh, ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan. Nek teh cari kumaha ceuk Kangjeng Nabi. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha. Belah dia aya awewe deui digantung letahna. Sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana. Dek teu kumaha cerikna. Wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha. Aya awewe anu digantung di talian di bagudet, sukuna datang ka susunat, leungeunna datang ka embun-embunanana. Wal malaikatu yadribuna rasaha, sementara malaikat neunggelan sirahna di maqami aminan nar, maka pentungan tina seuneu. Deuk kumaha teh ceurik da Ali. Wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar. Aya awewe deui aneh, ari beungeut na ieu beungeut babi, aya awakna awak himar. Dek kumaha teh carikna terakhir wa raaitu imratan ala suratil kalbi. Awewe rupana kos anjing bae. Kos anjing kumaha teh carikna Ali. Taqamat Fatimatu, Siti Fatimah nangtung. Kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul. Ma amaluna. Dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid, disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bi syariha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu, ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu, eta adalah umat simkuring awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki, di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram. Pan kuari deuleu di ditu di hareup isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu bae neuleukeuh. Itu mah buuk dah mantep tuh. Weh, mantep jasa itu mah putih deui. Urang mana itu? Wah, Lampung. Gede adat ieu mah ye. Ai itu ngarundai itu hideung Brebes. Coba bayangkeun ku Kangjeng Nabi geus kadeuleu wala qadra'a min ayati rabbana qadra'a min ayati rabbihil kubra. Masyaallah. Ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cek Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana. Kemudian lak-lakana dicician ku cai panas. Fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina.
asal salakin atas ngariung bae haju bae teh si mana penting-penting kalau loyogan malulu batur ge Bali sapira mau berkat doang kok koprak beak 12 mau dibejakeun aya jelemana di dieu coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12 asal boga duit diusapan salaki asal teu boga duit balik ka ditu gedean kanjut bae ngojek ku ngojek na teu meunang duit bae mabur cek salaki hek bae mun sugih aing nyandung ye sebenarnya mah ngancamna kana nyandung ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye kiai kawinkeun atuh emang kumaha nu di imah galak ya Allah cilaka ye si gade ayata anu digantung susuna wa amal mu'allaqatu ala sadiha anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zawjiha eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana mempersilahkan kanu sejen bahkan masang tarif nyana masang tarif tukang ojek cukup 10.000 utang supir angkot 15.000 ya Allah tukang kenteng 50.000 Kiai emang aya di Cilongok aya kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho emang Kiai pernah ditawaran aing siap dulu bajasa di dieu tah di Kebon Kalapa Masya Allah pohara jasa itu Pak Kapolsek sering ngider maksudnya neangan kana ge geus teu pareres ya lah ulah sok bawa sombong atuh pan di deule di ditu yang subur geja kos kitu atuh silut pike pan kos kitu atuh meureun nu dariuk dieu ge asana atuh lah yang teu kanyahoan we is mudah-mudahan udah diuk dieu mah teu amin ya rabbal ngan hayang doang kakarak endek doang mudah-mudahan ulah jadi lamun kukula dibukakeun bukuna di Pemda lillahi ta'ala nya sedengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran neuleuh lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya tapi nu dipumping nu dipingping ku Yusha bin Nun kikalib nah ieu mah nyana mah teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebeja nyana ka Kangjeng Nabi Musa ya kaum teu golode mah Kangjeng kumaha ulah nala gedena Kangjeng Nabi Musa pokoknya mah orang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati orang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati orang diinstruksikan asup kadinya ti tanggal lawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge nanaonan pasti eleh kurang bener oge cak eta Kangjeng cak Yusha mantap nyana mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusha
kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha eueuhna naonan menang urang kajen kumaha ge kami mah deuk nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobana luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae ge eta bisa pake nyiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake nyiuhan ku sia bayang utama gede jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyeclek mah kadinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyeclek kaju kagulung ajar kiamat ku aing teh cak anu bohongna eta mah ku gede-gedena teh kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungeun milu cenah lain lawanan urang atuh tambah kos kitu makana lain lawanan tambah atuh kos kitu mah sieun atuh urang tah eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema nu jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laleutik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaladengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laleutik tapi 5 waktu pan pohara mantak haju loba nu qoid ge ieu teu kararuateun salat ieu tapi pan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantog-pantogkeun ieu teh Quran ku ngeunah-ngeunahna ieu salat geunaheun masyaallah eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kadari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada wahai Musa cek kaumna nu 10 golongan inna lan nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan datang ka iraha ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal ka ditu datang ka iraha ge moal bae ku ari mah ulah hese-hese Musa ari mana deuk maksakeun mah ka ditu cak kaumna ieu fadhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira pan eta ngomong nyungkun pohara jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nitah ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa jajaba ku ari teh dibere awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun tapi geuninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tadi dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat
ieu mah meureunat embung jasa ngaharepan perintah Allah teh. Urang kuari ditangga zakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tuh mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat embungeun keneh bae. Takos kitu teh. Kuari diberi nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta, 35 juta, 40 juta, hayang plus mah mungkin 70 juta. Tah eta teh maneh pan diberi nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji, tapi teu daek keneh bae buang ka warah. Itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian. Payamut jelema diberi nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani. Eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh. Ya Allah. Wari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dibere sehat, dibere boga mobil, dibere boga motor, pamajikan geus sehat, malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung, mun teu kanyahoan kuno kolot mah. Nah, eta teh apa nikmat tah. Mantak naon gunakeun kurang pake ibadah, ngaji. Keur teh ngabesan mah heula ngaji. Juk gitu pake ibadah salat. Di lembur urang, ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah. Jelema fakir miskin dan rada kesulitan bantuan. Nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang. Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang ge nanggerakkeun Gusti Allah. Dibere nikmat teh lah kaum Kangjeng Nabi Musa ibrak ngomongna kos kitu Musa mencak ngomong urang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajeun teuing dititahan kami mah teh hayang ai hayang teuing mah tu sia bae ka jeung pangeran los kali itu perang duaan kami mah inah hauna kok idud deui di wae abang cak Kangjeng Musa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong cikupak. Ya Allah ya Allah. Kepada Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ngadua Kangjeng Nabi Musa qala Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi. Abdi masanya Nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu ulah deuleu gede jeung jangkungna ulah deuleu jauhna pokona mah ieu mah instruksi ti ku pangeran kayak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami mah deuk di dieu bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kayak aya kabarna ka dieu. Nah, ngalecehkeun jasa tata kaum kos itu ngalecehkeun jasa. Masya Allah. Kos di lembur urang nongtrong, dulur ngararaji hayu. Urang mumpung hirup keneh, mumpung dibere umur, urang ngararaji. Cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habak ta tongtrong. Sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang. Teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian. Ngajebian tah eta teh kos kitu teh ulah kukumaha. Tenang ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami
maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mati temrangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mah mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kapan diancam ku Gusti Allah. Pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoakeun kituan Musa. Ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Das ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu. Teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusap unggal deuk salat diciduhan hiji waktu eueuh nu nyiduhan Kangjeng Nabi panculak jeung ka mana ieu nu nyiduhan teh ke muriang apa naon cek cenah teh inu nyiduhan eueuh mata salat subuh teh tuh haju bae panjana teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang utara gering muriang bener kula biasa diciduhan istiqomah sa Kangjeng Nabi teh ye haju eueuh ka mana ieu kula teh muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek cenah teh kula cenah nina ngasana cek Kangjeng Nabi teh be Muhammad diciduhan bae maneh maneh teu naon geus lah walau mah kualima kulantaran diciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kualima asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kangjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing ge bojong loba kene goblok geus kakarawat bae can gelut cadaon huntu geus umplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleuy urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Dararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipiceun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we ka dieu kitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sanya ku sia saha si jelema di dalam orang kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji pondok pesantren santrina aya meureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nang kang ora disayurkan ku santri gitu papan tolol sia ka dieu deuk aja pada kalanang kaing hah deuk kalanang kaing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia kabeh awas sia ngalanang ka aing tolol mereh henteu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah pan eta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun bisi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantap atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek da tuh ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah ta eta kiai tuturkeuneun mah kos kitu mantap kula inget bae mantes pesantren di Garut ya deuk pesantren ka mana ulah sakal marung ka ditu bae ka Banjar bae
ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae santerna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji bada Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim hes santri mayak hes kabeh ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes merenya ayat nusa urang teh nusa urang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu adu mangsi di ka dieu-dieun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pannya kadari karena banget kabeh atuh hari deung kabeh geus ara rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta nek nyalahkeun saja bae nek nyalahkeun saja mun hideung jakunyana keneh mun kitu mah ku urang jajan ku jakunyana eta kos kitu teh kiaina kolot bebeja menang 2 bulan teh bah lari pindah beja kiaina geus kolot tilok nyurah kiaina kadang didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surahan ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyaho daripada boga surah macem-macem tapi turunan kiaina nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tak masyaallah ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleuan roh kadeuleuan ku nya mah pan urang mah atuh boro-boro roh orek gitu kadeuleuan roh kadeuleuan oh roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleuan eta ku Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan ti teh didinya bae orang kos kitu ayah mah teh tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal ceknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna pan nya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh bae atuh santri bae akal bae ku santri unggal poe ngalahan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia ka dieu sia deuk gaji amil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuna pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi marek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 ceknya saumur hirup ku nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang-datang aya nu nampiling bae jebret ngeunaheun cek nu nanya sia nampiling eta nikmat jasa cekna teh ngeunaheun Masya Allah nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dia kabeget asana nikmat 2 seumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinya lah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampiling ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutub blek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silat besi cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema teh nyaho mana lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat darajat tinggal narimana sadar apa teu sadar ditampiling teh gerak Allah teh urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampiling lamun teu digerakkeun ku Allah naik derajat urang lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tamah atuh mantap ya jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab mah gampang
nu hesena tetap ketika masyarakat ngomongkeun ka urang kiai kos kitu dituturkeun ulah kieu ondo tah mah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus naik derajat urang tek naik ulah haja awas yang ngomong deui teluh siapa ilmu etana nu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang ka mana ieu loyogna batin urang masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atau komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin sadar dan narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa ta teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu ya Kangjeng Nabi Musa ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti geus jawara pan Kangjeng Nabi Musa mah mantak doa lagi kos kieu atuh dah Kangjeng Nabi Musa mah terkenal jasa jadi lantaran boga lawan Firaun jadinya nama luar biasa ieu nya Kangjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara ieu na ge teu kecekel kuduan nya gede sebab lawanna Firaun Pak mantak ngomong lagi capetan Kangjeng Nabi Musa mah jelema na tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan Kangjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudeuhan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae masyaallah alhamdulillah urang boga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing nya mah hudang lain ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cek mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kangjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tah ditanyakeun maksudna deuk laut ieu umat geura tulungan hayu geura ka tah eta mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun kuari teu loba maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureus sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleus tuh urang Cikupat tuh sering maca shalawat tuh ngan budak teu bagus jeung maca shalawatna ya kunaon hayang naik pangkat kadeulean ku Kangjeng Nabi ya Allah mata kieu ngadoana pohara Kangjeng Nabi Musa lantaran jawara aju boga lawan Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bang kawara jasa eta pan ngomong wah tah geus kieu bae babagi cakaomna atuh ayeuna mah lah cakaomna ieu idab anta anjeun bae Musa warabbuka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna inna hauna qain perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngejebian anu pohara jasa sia kaditu mantak Kangjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafraq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hayang nyaho coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan abah ye tapi ku Allah diijabah qala fa inna muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard
fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kangjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawarah ka pasikin-pasikin kudu ada asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae arba'ina sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncak urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyaho kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalekeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum nu buang kawarah teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik moal bisa kaditu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun ge Abu Nawas pas perapatan kata limbang kumaha Abu Nawas tenang aya kene cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosotkeun calana sia pam peler sia nu gede mana Abu Nawas mah aya deui bae pam tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler nu bener ya bener aing mah porosotkeun nah ieu gedean dua kakaler yuk cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kos kieu lain Abu Nawas atuh kos kitu mantap urangnya gitu lamun set bae kasarung atau kata limbang cekel peler nu mana ye nu rada gede ai pas kabeneran urang nyekel nu babaturan burut ieu nu gede mah ya Allah aya beda Abu Nawas dah ieu fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihun filat bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya kata limbang bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira kata limbang na teh adalah arba'ina sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu parasek geus ulah dipikiran maneh ibadah ka kaula ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu pasek fala ta'sa ulah dipikiran apa konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiai ge dititang adu kotok deui ayo kiai ka dieu hayang nyaho ieu paleh heula ieu kolong hayang naon paleh mah di kieu ge diseket-seket heula ayo paleh heula kiai na dititang pan eta bangkawarah jasa kiai teh ditang adu kotok ditungtung mun teu awas ieu golok ieu sia tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta tinggal kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai na ge resepan teh ieu keur carita dakwah nah ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin ulah bingung ku sebab kaum fasik ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik maneh bae yuk menuju ka Gusti Allah nuturkeun aja nuturkeun urang kos ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh ngabangun mushola kitu keneh encan kabadanan mah komo taeta teh ulah didengikeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji pasek antepkeun urang mah terus bae kege nyana ku galedeg gege artina maknana engke makna kos ku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun lain geus urang-urang lae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuhna ke jelema nu nantangan nu ngomong macem-macem teh deleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentang ka Gusti Allah tinggal dideleukeun bae
tinggal didelekeun tah ieu fala tasalal qaumil fasik fasik berarti nya tengah dukung karena siar-siar agama Allah antep delekeun coba hayang nyaho tungtungna mah pararah ieu kabeh atuh pararah nya pae nu ngabangun ge pahieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleu jeung ka tempat da ieu keur leuletikanana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuna mah kudu didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mitoh acak mitohana jeung pondok mah di dieu bae ye ceng di dieu ye geus di dieu ye geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus ane teh anak abah sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir bae kitu koe ngiran teh ieu tolol teh budak di dinya giliran kuari bae aing teh diajak padahal ngariung teh diajak sakali mitohana eta Masya Allah ngajang hilek bae ieu kunaon abah orangan teh diajak ngariung pada teh aya tadi lembur tah mitoha teh diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu Masya Allah dibere berkat ya dipikeun berkat berikutnya teh aya abah teh diajak dibere berkat bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau sia tah loh jang sia eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung sia rek ke pesantren mah lo bari kitu tah eta teh mitoha bae kos kitu Masya Allah aya nu jeung kolot sorangan dibiayaan dipasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek bae teu resepeun ka anak parkeur ieu mah santri digeunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos kitu kolotna geus ieu besan menyeun pasantren mah itu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin das ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantep urang-urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gas, kuari mah tenang Musa, para ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bener bae. Eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban, diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna di dinya tadi jurang ti kebingungan kasaru urang ka mana deuk balik ye caknya yuk urang baralik. Ayo orang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudian nya nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah ieu kaum teh ayo orang balik berangkat balik ka dieu ya berangkat mimiti ba'da maghrib kunaon subuh aya di dinya deui cing pan urang aya di dieu deui salah ya ganti pemimpin siap kemana ya balik kurang kaditu tuh arahna kaditu jalan kaditu kajian kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya dirinya deh gitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah ye ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat ayo tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat ayo ya berangkat kabeh 600.000 wah ieu jalan nu bener mah oh bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk maghrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana ini itu teh aturan mah bengkol ka katuhu urang kakeca ieu ayo balik lagi iya lu bener mah ayo berangkat aja sih tuh jadi pemimpin asal berangkat isuk-isuk maghrib kan ka dia deui ieu urang umpuk-umpukan di dieu bae urang ya eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah nah iyalah yatihuna fil ardi bingungnya na didinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya di berangkat sore
isuk-isuk aya di dunia hatan qorodo marah-marah teu kararuat atuh paeh mulai tisa tahun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deu kaluar ti dinya unggal paeh berangkat balik balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ti ka dieu meureun balik beuyeung ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui ayo 600.000 teh ya hatan qorodu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tanu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahna 600.000 600.000 entak wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa maot didinya Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masyaallah mantep Kangjeng Nabi Musa mangadoa ka Gusti doana ayyudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggilna nu sakumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi salam. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we iya instruksi ti Gusti Allah mal kubal deui cenah mah oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya ka ardul muqaddasah geus pamitan bae pileuleyan ke paprok deui ke geus bae Kangjeng Nabi Musa di dinya bae saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut. Naon gede tugas kula nyebutnya embung jagan ya Allah malah kamu ngaka paeh gitu ye cakang malakal maut kiamat sih cari serius ieu mah kula mah tugas embung jagan itu mau ngaka paeh gitu sanggeuk aing paeh malakal maut ikula mah tugas tugas bejakeun ka ditu embung maka kitu laporkeun nu ngaran Musa moal wakayang paeh bejakeun cing malakal maut aing kumaha bebejakeun ka ditu aing mesti carekan cenah ku Allah ieu ngadoa Kangjeng eta malakal maut Gusti hamba Gusti ngaran Musa teh nabi Gusti rasul Gusti diinstruksikan maot paeh embungeun ja kudu kumaha kula mah salah embungeun kumaha tah Gusti ai embungeun mah bejakeun bae ya dibere umur panjang gitu tendenkeun dampal leungeunna ka sapi tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun jana eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan oh nambahan geus lapor ka Gusti Allah tambahan sakumaha cenah hayangna sakumaha mun setahun 2 tahun mah panjang cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah ieu dampal leungeun tendenkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba meureuh mah ribuan tahun heueuh sakitu lamun geus beak mah paeh keneh bae
jadi pae-pae kene pae-pae kene mah kuari bae ke pae kuari pae asal menang ridho Allah geus ridhoan kan ridhoan geus kuari bae nu bener ya beusi ngamuk engke pan ngamuk bae bener Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal geus ridho jasa ieu kuari ridho pan kamari hayang atuh tah mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran nah ai panjangna ribuan tahun engke bakal pae-pae kene balik naon kirinya ngising di dinya kuari bae geus di dieu teh ta ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah sabalangan ka adal muqaddasah geus di dieu cukup di dieu deukeut berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa cak Kangjeng Nabi Musa jeung ngeri oreng ngomongnya nama keur dicabut nyawa ngeri sudah teteh ngeri cak lagi ngeri jasa aduh masyaallah lalaunan atuh ieu sakieu teh panglalaun aya waduh laun teh kieu cak eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh geus laun tah masyaallah kana pohara ya mah oh cabut Allah berat amanatnya na ka kaumna ka Kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut didinya kuring kubur hampir kitu Nabi makos Kangjeng Nabi urang di mana kuring maut didinya kuring kubur mantak mautna di bumi Siti Aisyah didi jadi kubur dan tah Kangjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur ieu ge Kangjeng Nabi Musa didinya dikuburna urusan biasa terus raten dikubur didinya nah maka peti Kangjeng Nabi Musa petina nolol tah sekitar bangsa 20 cm baheula mah 20 cm eta teh diurugan di zaman Kangjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae ke diurugan deui ku masyarakat ieu kaon kuburan Kangjeng Nabi Musa di zarahan biasa ke kebal saminggu 2 minggu eueuh deui tana tetep petina kadeuleuan bae teu bisa teh kadeuleuan sebab ieu mah jawara jadi supaya nyata kadeuleu tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa ini tutupan taneuhna nyingrai deh coba urang gali kuari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae datang ke kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeuleuan kuburan Kangjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu ta petina eta teh geus digali dikandapkeun teu bisa ditutupan kuari nyingrai deui jadi kuari kadeuleu bae ke lamun urang lamun kuari kukula kali itu ilu ge kuburan itu darah ka Kangjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi orang di mobil bae katingali tah set cara pasti belah katu katingali tah eta kuburan Kangjeng Nabi Musa gitulah makom Kangjeng Nabi Musa sampai ka ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kanap teu bisa doser dek dipindahkeun dek dikondisikeun kuburan Kangjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuari itulah kuburan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bulat balik kadinya bae pae kemudian Kangjeng Nabi Musa na maut termasuk Kangjeng Nabi Harun mah belah kitu ti Kangjeng Nabi Musa sekitar 10 meter kadinya ta eta teh biasa Kangjeng Nabi Harun mah kahandap biasa henteu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cak sariwayat mah aya nu ngaku di Yaman kuburan Kangjeng Nabi Harun teh cak sariwayat di Yaman dihijikeun Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi eta adalah di Yaman mantak orang Amerika sieun ka Yaman mah sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikir bae la ilaha illallah iya di jero taneuh bae kekieuan bae cak urang Amerika naonan eta la ilaha illallah sieun teh ya negara leutik tapi dipake ka sieun Indonesia mah dipake ka hayang jasa ku Amerika nu mantak dicumbu Indonesia mah
disumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ka Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ka Amerika. Ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu nyeri hate urang lamun nyaho mah. Kan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae tah asal aman tah asal aman bae. Masyaallah mandak makin jadi presiden makin nikmat luar nikmat nikmah. Eta kos kitu ti sisi gigirna lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi ti sisi gigirna luar biasa. Kitulah keayaan Indonesia dipake ka bongbro jeung dipake ka bita ku subur-suburna Indonesia. Urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia. Ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge. Tapi yaman dipake kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Indonesia ge teh tetep dipake kasieun. Sieun di Indonesia ge teh dipake kasieun teh Islam ortodok, Islam salaf. Manta kuari dimodernkeun supaya rapuh. Lain sistem moderna anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap. Kabelah dieuna terus serangan anu luar biasa kaharepna mah wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge. Nah ieu kaharepna mah wallahu a'lam bakal kumaha meureun. Tah tidinya wa nubi'a Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam. Angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarangkung gede teh. Nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin tidinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban. Lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe disetop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah kasurup eta malaikat nu nyekelan mata poe geus berat sajam tak Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam cek beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal lalagaan nyetop panon poe teu kira-kira eta sajam wukibat lahu syamsu sa'atan hatta faraga min kita lihat sehingga selesai perang ngalawan kaum Jabarin. Masya Allah mandak ngeriwayatkan Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin. Aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali asara ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal urang nyaritakeun watslu alaihim naba abnai Adam urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihi salam nu ngaran Habil nu ngaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu a'lam.